Oh, percaya aing ngepir aku di gunung teh aing nu nepi ka leungit aing mah kadar naik gunung. Percaya aing kudu dibuktikan ieu mah. Dibuktikan lah aing naik gunung geura. Ah, isuk-isuk ngilik-ngilik teh heula euy. Tapi ieu euy, dina hajukut geus eueuh beak ya aduh aing mah. Barengan di dia geus dibarabad kamari euy, ngarit jukutna ge beak. Ku ka mana tuh ayeuna neangan jukut tuh. Di aya we masalah teh aing mah. Nyaho ieu mah euy. Mumpung nyase lah ya aing mau kegiatan ini cuang naik gunung. Ngan ulah gunung jauh cuang ka Gunung Gandok heula nu deukeut. Can telepon euy si Kidona. Biaya batur aing euy. Kumaha urus. Ieu kalenya dan. Kas laik na jikieu tuh sok keneh telepon. Lo, Halo, Dok. kumaha? Kenaon maneh naon se? Lah yang mana masuk ieu euy. Info kegiatan negatif maneh mah ieu. Moal kegiatan negatif ieu lah siang sok kitu ka aing teh mikirna cuang naik gunung aing nama ya cuang ulin lah bisa ceceng we di lembur nih. Naik ke gunung lah, muncaknya. Cuang muncak. Aduh aing teh da sok embung ai kan teh sok sieun aing euy ke gunung kitu teh euy. Sok urang teh bisa balik nih kaosna tipi-tipi. Moal tenang aing apal jalanna moal nyasab ieu. Pokoknya ho maneh jalanna. Heuh atuh ngan aing moal bawa bekal moal bawa nanaon. Erek sotenan aing mah mawa karung jeung arit. Da ieu embe aing aduh. Eueuh jukutna pan di dieu mah eueuh ieu na euy eueuh parabna. Ah, teu sagalana mah ti aing sia mah pokona mah tinggal milu we. Heueuh suga tuh ai sagalana ti maneh mah. Isuk ku aing diteang jam 7. Oh, sia kudu geus siap. Oh, yuk. Isuk jam 7. Siap. Oh, yuk. Sekido daekeun euy, duh. Siap-siap ah aing teh ayeuna packing. Ah, aing ge geus lah isuk mah mending keneh. Heueuh, ka gunung ngalajukutna di gunung we mending keneh. Jadi ieu euy loba jukut teh meunang meureun opat karung mah. Geus lah aing mah. Urang nyiapkeun ieu we karung sing loba. Tomorrow. Yuk adit nanti tinggal bawa karung. Ah, mantap. Bes ya mah. Udah keresek kan di soalnya malah asup. Astagfirullah. Wah, jam 10 ini. Si Kido nungguan ieu mah. Guys, si Kido nyarekan ke aing mau kabeuraan. SD nya tuh tadi tas subuh aing. Detik bisa pakai. Cek aing si Kaslay mah suka tun kanyungur ieu cenah jam sakitu jam 7 cenah eta we jam 8. Ayeuna geus jam 10 cih. Naik kumaha ieu aing cok teu puguh cek aing kalah cangkeul ge aduh. Nyaho ieu mah nyomoal kitu lah. Aing ieu bari eueuh jukut teh jeung para embe. Aduh, Dok. Hampura aing kaburangan aing tadi. Aduh, kayak sandeui aing tadi teh geus udang teh. Tah kaburangan geura aing bieu ge. Si beungeut teh jeung nyembah buuk ieu dina solokan tuh di ditu di jalan. Hampura euy. Hih, da cek aing ge sia mah sok lila deuleu tah jam sabarata deuleu jam 10. Geus atuh gowat ieu da. Eko peutingeun kala ka ieu mah di gunung teh lah ka kudu ngendong. Pos boga tenda wae sia mah geus lah ayo indit yeuh. Be aing geus pogoakan wae yangeun jukut. Yuk we.
Oh iya tuh buat lah. Ini ay mananya mau jalan atuh? Tuh, tempo aya warung. Cuang tayangkeun we sekalian jajan. Heeh tuh yuk. Teh punten. Teh. Kajar meureun yuk. Dibuka ipan dulu. Saha eta nya anu ngageungan teh? Bari jiga jama teu wau deh. Kah, aya naon? Aya naon ieu Neng? Ieu teh bade naroskeun pami jalan ka gunung ka mananya? Mohon da ieu teh nembean ka dieuna. Oh tuh jalan ka gunung mah kapalih ditu tuh. Ari ieu teh ti mana nanya Neng? Abi ti Cikoneng. Ari abi mah ti Cihejo. Teh abi bade sakantenan jajan ka wong ke bekal di gunung. Yuk, kalepet wae. A few moments later. Ya gunung mah kapalih ditu tuh ngan tebih keneh. Rada kadenya, rada angker di gunung lah. Mohon teh nya. Ieu nuhun jajanan lagi da teh. Tapi sami. Ieu teh capek urang mah euy. Bener kitu ka dia jalanna. Heuh meureun saha teh siga pos hiji. Yuk atuh. Bawa tuh cenah kang ngari. Karet mah di ditu tuh bawa bajuku. Ya mbak aing karunya tuh kira. Aing kayak tuh tah di pos nang saya tah. Ya pos apa ya pos hiji. Pos family. Nah, oh, ini juga nanti zaman aja tuh. Kemana ya? Oh, Geroan-gerannya, geroan. Udah naik ngari tadi dia. sama tuh. Sengari tuh. Punten. Sok geroan we lainnya. Aing ieu ngari teh lah duh. Sing loba da aya meunang 10 ka rumah ieu di dieu. Embe ieu butuh stok di imah jeung ieu. Da soalna di teu mah jukutna geus beak euy, gararing. Ih, yang mah tuh di dia geus mulai ngarit. Emang ke di ditu tuh nu loba jukutna nu aralus, nu high quality. Di dieu sia mah. Hah? Punten. Dah udah. Oh, tukang jaga lagi congin di teh. Jeung loba jukut di dieu. Engke we aya di ditu tuh nu aralus jukutna yuk buat. Nama tuh bisi tersesat ieu kudu aya pemanduna. Lain we jalan ka dieu. Ayo deh, ayo deh. Atuh sia teh mawa bekal campurak di dieu eureun heula aduh. Anak muda lemah. Kan dieu kena karumah ya. Itu mana geus leuseung aing sia. Itu cuang darah bekal ya lah. Jeung naon ge deungeuna? Aing kamari mencet ayam, persiapan. Anjir, heueuy. Ngeunah ya pasti ya. Ini dia mah gandeng do anjing tata, surah eta tah. Sudah kumaha deui ieu mah geus lapar. Pasti teh penerbangan liar eta nu kitu mah euy. Oknum eta mah we. Heueuh. Gitu lah muka bekal we. Mana daging ayam, Ci? Lumayan lagi buku jeung pulpen deuleu, Ci. Nah aing mah nginaeun lawan nu kieu sugan aing mau bekal sangu. Nah, ini jadi buku aing mah eusina aing geus mencet hayam eta mah bener kamari geus diasakan ngeunah pisan eta pokona mah. Ngan tadi teh na kursina aya kantong 2 ieu mah. Pahili jeung adi aing do aduh. Geus lain lah tibatan eueuh dihakaneun mah. Ieu ya buku cuang hakanan bah juwetan. Lumayan ieu lah. Ong bau ting dahareun mah lah. Saya geus sia masuk taledor titah mawa daging hayam. Tah makel terus. Hai. Nembak atuh Kang. Cih, yuk. Kaslai ka mana geus eueuh. Alah, barengan aing mah teu nyaho ka ditu teu nyaho ka dieu lah. Lai. Di tangan ieu mah euy. Lai. Lai. Bulu.
Lai. Aduh, ya aing. Kemana ieu jalan teh nyaho, Lai? Ieu mah baju putih tapi nya ieu jeung engke. Buat ini. Aduh, orang mana guys capek pas diwacan kadem-kadem deh. Rada beharap meren yuk. Yuk. Ih, orang mah lapar euy. Sang cicing halawe di dia tuh. Oh, siapa tuh? Ya. Mau Taris. Ih, itu ayah suku pedalaman mana ini? Ayo, kabur aja nih. Oh, eta pulang-pulang di situ. Mangga ieu aya naon maneh nu lompatan teh ditu maneh siga nu diudak anjing. Aduh, bagaimana makalah ge nubruk li. Di ditu tuh keur ngarit aya nu puluh. Siga nama suku asli ieu euy. Suku kekeongeun eta mah. Manggih suku kekeongan. Urang ge tadi hampir ieu katombak jeung si ieu. Sieun pokona mah. Tah, moal tombaknya. Tah buah baturan aing ge tewa ku eta euy. Suku kekeongeun eta primitif puluh. Geus ayeuna mah jang meta bantuannya ka warga ka landeunam gue. Ayo. Mumpung aja mah. Mang yo. Duh, ayo naon atuh ieu teh? Mengganggu pisan batur keur ngeunah-ngeunah, santai. Yo, mang bantuan yo balad urang teh 10 nih. Suku asli dia suku kekeongeun meureun. Tapi da ieu kumaha urang teu apal ieuna. Heeh, Mang, jaba arwang duaan ge eka tombak eta ku suku kekeongeun. Siga nama eta orang asli ditu. Wah, eta suku kekeongeun nembongkeun eta nya. Ayo tuh, Bat. Yuk, Coba ceng tewak. balad urang Yuk, yuk, Main yuk. ada heueuy Ayo, namanya. yuk. Perbagian pesta. Bat. Ini gimana teh? Bat ayo cong Oh, sampai. ieu perkampungan ah. Oh. Ieu bisi lobar zaman now. Balad aing ke mana dia? Bisa yuk Mang Jang bawa kelbakan nama yuk. Bawa dia. Jangan cicing kono lagi dia ya. Jangan tanyaan. Mangain bulu. Jangan jang tanyaan yo. Tanyaan buat. Yo, balad urang ku maneh kok. Balad urang ditewak ku maneh. Yo, balad urang ditewak teh kumarane ieu. Ya kumaha mang ieu, puluh wae ieu. Puluh we ka polisikeun lah, ieu penjarakeun we. Ayo atuh. A few moments later. Aya sedih teh aya bunga ngabejakeun teh. Sedih nama si Kaslay eueuh itu ditewa ku puluh. Senang nama meureun engke tos asar tahlil. Aya kitu keluargana sedihun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo keluarga si Kaslay eueuh nu nemalan wae lah. Kudu ka jero meureun. Cih, ya aing teh salah di dieuleun. Pang
masih kasar jadi di dia. Panas di belum ku pulu-pulu. Iya. Asli masih kasar lai. Lai, goblok guys. Lai. Naon dok? Ih, sing naon ka dia? Cih, ya saya hirup kene. Sugan aing teh di belum teh. Sia ku pulu-pulu. Apa yang naon itu? Aing teh tadi GS di dia kan. Aing teh tadi trek nyokot dahareun ka dia ya. Pokoknya kayak esan tuh hapura. Ah, sianya aing neangan itu di gunung bari teh nyaho jalan. Ah, goblok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.